Qala al-musannifu wal muallifu rahimahumullahu wa nafa'a bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji fasol fi bayani ahkamil haidi tetep dina martelakeun pirang-pirang hukumna haid wa nifasi sareng hukum nifas wal istihadati sareng hukum istihadah wa yahruju sareng kaluar minal farji tina farji naon salah satu dima intilu pirang-pirang getih damul haidi tegesna kahiji getih haid wal iswan nifasi sareng getih nifas wal istihadati sareng getih istihadah. Wal haidu maka ari haid wa ari haid eta adamu getih al khariju anu kaluar fi sinil haidi dina taunan haid wa huwa sareng ari ieu sinil haidi eta tis'usirina salapan pirang-pirang tahun fa aksara maka leuwih loba min farjil mar'ati tina farjina awewe ala sabili sehatin netepan kana jalan sehat ailali illatin tegasna henteu karena gering balil jibillati tegasna karena watakna awewe ailali illatin tegasna lain karena gering balil jibillati tegas balikta karena watakna awewe min ghairi sababil wiladati tina salian sabab ngalahirkeun. Wa qauluhu sareng ari dawahan musannif walaunuhu lapad walaunuhu walaunuhu sareng ari warnana ieu dam eta aswadun hideung teu meunang maca aswadun mah tuh eta aswadu hideung muh tadimun anu panas ladza untur anu nganyerikeun laisa eta lain ieu qaul eta fi aksari nuskhatil matni dina panglobana pirang-pirang salinan matan. Berarti mana eta laisa tina wa qauluhu laisa fi aksari wa fi sahahi sareng eta tetep dina kitab sahah ihtadama ari lapad ihtadama ihtadama jadi berem jadi panas naon adamu getih istaddat tegasna jadi banget naon khumratuhu bereumna ieu dam hatta swadda sehingga berem ieu dam wa ladza'a waladat sareng nyeri nganyerikeun hu kana ieu dam naon annaru getih maksud nganyerikeun teh ngarobah di dieu teh mun kana makna asal nganyerikeun hu kana ieu dam naon annaru getih orang Jawa mah geni cenah hatta ahraqat sehingga ngobong teh cek Jawa mah naon
ngaduruk. Hai urang ngobong. Nah, hai urang ngaduruk. Kobong teh cek bahasa Jawa mah kabakaran. Kobong, kebakaran. Hatta ahraqat sehingga ngaduruk hu kana ieu dam. Ieu nar hu kana ieu dam. Wan nifasu sareng ari nifas wa ieu nifas eta adamu getih al khariju anu kaluar akibal wiladati sabab ngalahirkeun. Dulu fal khariju maka ari anu kaluar ma'al waladi sarta anak au qoblahu atawa saacan ieu walad eta layu samah henteu dingaranan ieu kharij ieu dam gitu nifasan kana nifas wa ziyadatul ya sareng ari nambahan iya fi ak bi dina sabab lugotan mungguh lugot ya salah macana wa ziyadatul ya fi ak bi eta qolilatun anu saeutik langka maksud saeutik teh akiba jadi naon ieu akiba wal aksaru sareng ari anu pangseueurna eta hadzfuha ngabuang ieu iya asalna naon akiba tapi dibuang ka seseueurna jadi akiba. Wal istihadatu sareng ari istihadoh ai damuha geusna getina ieu istihadoh wa ari ieu istihadoh eta adamu al khariju fi ghairi ayyamil haidi dina salian pirang-pirang poean haid wa nifasi sareng poean nifas. La ala sabili sihati henteu kana jalan sehat. Wa aqalul haidi sareng ari pangsaeutikna mangsa haid. Zamanan dina mungguh zaman eta yaumun sapeuting wa lailatun sapoe wa lailatun sareng sapeuting 24 jam. Ae miqdaru zalika tegasna kadarna itu yaum lailah wa huwa sareng ari miqdar eta arbaatun opat wa isruna sareng 20 naonana saatan jamna 24 jam alal ittisali netepan kana nyambung al mu'tadi anu umum fil haidi dina haid. Wa aksaruhu sareng ari panglobana ieu haid eta khomsatu
khamsata asyara 15 naonana yauman poyanana bilayaliha kalawan peutingana ieu khamsata asyara fa in zada maka lamun nambahan alaiha fa in zada maka lamun nambahan naon alaiha kana ieu arba'at khamsata asyara fa huwa maka ari ieu dam eta istihadatun getih istihadah ghalibu sareng ari galibna ieu head eta situn genep aw sabun atawa 7 poe wal mu'tamadu sareng ari kaul mu'tamad fi dzalika dina itu dalikana ka mana eta ai al muawwal alaihi bi kaunil aqwali kadza wal aksaru kadza wal ghalibu kadza wal mu'tamadu sareng ari kaul mu'tamad fi dzalika dina ieu aqol aksar eta al istiqra'u hasil panalungtikan penelitian nalungtik teh Bismillahirrahmanirrahim. Orang ulangi. Dina ieu fasol martelakeun hukum head. Rada riweuh gitu hukum head. Mukaan tadi tiba berang masih kene puyang-puyang gitu. Tos diceritakeun kamari bahwa hete ngagaduhan 10 nami. Aya naon haidun, aya mahidun, aya mahadun, aya tomsun, aya ikbar, aya tomsun, aya irokun, aya firokun, aya dohikun, aya darsun, aya dirosun, aya nifasun, aya kurun, aya isorun. Seueur tah nami-nami head. Ayeuna apakah atau saha wae sih hewan anu ngalaman head? Aya 7 hewan anu ngalaman head. Kahiji awewe. Ada awewe hewan teu? Hewan awewe teh. Lalaki hewan teu? Hewan. Tapi make batas. Al hayawanun natik, hewan anu berakal. Urang hewan, jelema ge hewan. Tapi hewana anu berakal. Kadua naon cenah hewan anu sok head teh? Kelalawar masuk head. Tuluy dobu, daya di urang mah di Arab aya ge dobu mah. Tuluy kelenci asok head. Tak jarang ningali kelenci ka masjid kitu nya. Lucu pamengan kelenci. Onta asok head. Cak-cak sok head. Kabayang cak-cak. Batur sarola di luhur, nuju cenah. Kuda tah sok. Kuda head. Terus terakhir naon? Anjing. Atuh sami atuh eta atuh kumaha? Ulah puasa, ulah salat, kelalawar kitu kudu eta mah teh boga akal. Anu kataklipan naon anu ukur hiji, saya eta naon? Wanita hungkul, jelema hungkul. Nu sanesna mah teu kataklip.
Tapi mun aya anjing mah tidak datang ka dia anjing kuda cak-cak urang ngaraji kitab head. Bayangnya ada rumpul dia. Kabayang. Kumaha hukumna ngaji kitab head teh, fasal head teh bagi wanita hukumna fardu ain nya. Ti fardu ain teh kewajiban pribadina seperti salat. Lamun teu paham dosa ka diri pribadina sorangan. Tapi lamun aya istri, misal tos gaduh suamina teu paham karena kitab head gitu. Maka bagi seorang istri meunang tah nonjok salakina. Salakina tonjok teu gableg mun urang mah teu gableg pangarti boga salaki teh, teu ngarti bab-bab head pisan. Dicarek, "Neng ulah keluar." Cenah. Bisi pajarkeun nusuz. Kudu izin. Nanaon teh? Ah cenah imah bade naon naroskeun bab head kudu izin ka salaki, salakina teu bisa. Cek salakina teh ulah cenah. Wah, salaki kitu mah tonjok. Kang cenah saur Patul Qorib ge. Lamun misalkan salaki teu bisa ngajarkeun head, maka bagi seorang wanita menang kabur ti imah neangan. Neangan tempat ngaji head sabab hukumna fardu ain. Tapi lamun salakina bisa bab head gitu. Contoh siga abi engke karep. Aya awe teh aa bade naroskeun kitab head. Kuaing. Wah, eta mah sombong atunya. Iku kakak cek orang di ku kakak cenah. Atau ku kakang gitu. Kula ya gitu. Moal diajar. Tak gitu. Kumaha bagi lalaki? Bagi lalaki mah hukumna fardu kifayah. Fardu kifayah cukup seorang salemur. Lamun sakobong cukup seorang. Balik saeueuna gitu. Sesana baralik. Ngaji we seorang di dieu. Sesana baralik. Awe kudu hadir kabeh. Sabab fardu kifayah. Laki mah cukup we seorang. Hari ini teu ka kandang ka ditu tuh. Hari ini ka kandang. Naon cenah ari head teh huwa addamul khariju fi sinil haidi. Getih anu kaluar dina tahunan head. Sabaraha tahun head teh 8 tahun kurang 16 hari wa huwa tis'u sinina 8 pirang-pirang tahun fa aksaro teu ngepas kurang 16 kurang 16 hari. Bahkan di sebagian kitab mah 8 tahun leuwih 8 tahun leuwih 11 bulan leuwih 28 hari leuwih 58 detik 58 menit leuwih 58 detik. Jadi kita bisa saja fungsi abdi manggih gitu. Pakai dirinci gitu. Di mana wae cenah ari head kaluar teh min farjil mar'ati tina farjina awewe gitu. Aya dalilna saur Allah taala gitu. Naon dalilna cek Quran teh wa yasalunaka anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Para ibu bapak jamaah sekalian anu dihormat. Asa juga mubalek ya. Dalil saur hadis Kanjeng Nabi naon ari hete hadza syai'un kataballahu ala banatil adam. Ite tos naon diprak-prakeun ku Allah taala ka Bani Adam. Watakna banatil Adam nya. Dina sebagian riwayat pertama aya hete pas nuju zaman Bani Israil. Sebagian riwayat. Apakah seluruh wanita ngalaman haid? Teu kabeh. Aya hiji-hijina awewe, hiji-hijina istri anu teu ngalaman haid sama sekali saumur-umurna. Saha? Sayyidah Fatimah teu ngalaman haid saumur-umurna. Teu ngalaman haid. Wah hari nu kararieu mah kieu kitu. Kararitu gitu. Istri-istri mah pasti ngalaman haid sabab naon eta mah watak gitu. Natapan kana jalan sehat kaluarna henteu karana naon? Karena cilaka.
biasa kan hari istri mah itu sandriah di Cikancung gitunya nararek tanggal kersen tanggal kalapa tanggal jamu ditararaekan di Cikancung abi gitu karek kitu teh ti sareureu kurusul di handapna aya naon teu pira kitunya aya awi karek motongkeun hinisan si Parjina ka jero cet asup cek ieu teh bebejah ka mama abi head lain head eta mah cilaka gitunya keluar tidinya tah kaluarna naon sabab jalan sehat ari cirina head teh kaluarna getih head eta cirina sehat eta teh kaluar getih teh sehat berarti hormon urang teh normal lamun aya seorang istri teu normal masa headna eta teh sok naon rudet kana badanna babari capek babari amok kana badanna jadi kusam gitu cirining sehat min ghairi sababil wiladati wa qaluhu wa launuhu aswad urang langsung kana praktek ya kamari teh terangkeun 8 tahun kurang 16 hari masa naon masa hete 8 tahun kurang 16 hari misal aya seseorang pas 8 tahun teh umur 8 tahun teh 7 Syawal keluar ieu getih head can getih head keluar getih aya keluar getih aya head bedanya lamun keluar getih mah tanda head lamun 24 jam head keluar tanggal hiji maka bisa dipastikan ketika tanggal hiji Syawal anu bade katahunan 8 tahun ka dieu ya berarti SSA sabaraha hari SSA 16 atau 17 kurang ini sabaraha 16 maka bisa dipastikan karena kurang 16 hari maka ieu wanita henteu kasebut kurang 16 hari tadi kurang 16 kumaha lamun kaluarna tanggal 2 Syawal keluar getih 17 kurangi 2 sama dengan 15 keluar tanggal 2 otomatis lamun keluar tanggal 2 SSA sabaraha hari SSA 15 maka ieu kaasup naon mangsa head kaasup geus eueuhan deui teh aya tulisan mangsa head paham teu ieu mudah-mudahan pahamnya gampang ieu mah pokona hitung tahun ke-8 Hijriah kurangi 16 hari kurangi sanes tahunan masih sanes tahunan Masehi hitung weh lamun ieu tanggal hiji engke ulang tahun teh ieu misalkan 8 Rajab atau sabaraha kurang we 16 hari bisa ngurangan mah gitu nah kamari diterangkeun balik kan pun mah ieu teh hukum aya hukum tindakan aya hukum baku berarti geus 24 jam hukum tindakan ketika keluar darah hukum tindakan hukum aya 2 nya aya hukum tindakan aya hukum baku lamun mah ye geus teu nyaritakeun mangsa nya
geus nyaritakeun ieu geus asup mangsa haid lah, umur 10 tahun, 11 tahun. Aya hiji awewe keluar getih. Kudu beda nya aya keluar getih, aya haid. Nah, kudu beda. Aya keluar getih, aya haid. Aya keluar getih, aya haid. Lamun mah aya hiji awewe jam genep enjing AM enjing teh. Keluar getih sampai jam 10 AM. AM. Wah, ya teh. Ya tungguan lah. Boleh. Si pahili mami mayan kene. Nah, ieu nyaritakeun hukum tindakan. Naon are hukum tindakan teh? Ketika keluar getih. Ketika keluar getih. Intina ieu hukum tindakan. Ketika keluar getih, hukum tindakan. Jam genep AM teh nya isuk-isuk. Keluar darah sampai jam 10 AM. Maka otomatis di jam genep ka jam 10 teh sabaraha jam? Aya 4 jam. Nah, di jam genep sampai jam 10 ieu, bisa tanggal hiji nya, tanggal hiji. Di jam genep sampai jam 10 ieu teh keluar getih salami 4 jam. Maka dipastikan hukum di tanggal hiji keluar darah jam genep sampai jam 10 anu total 4 jam. Hukum tindakan naon? Hukum tindakan naon? Haid. Ih can 24 jam cenah. Kan are haid teh kudu 24 jam. Kali mah hukum tindakan. Hukum tindakan teh naon? Oh sarua eueuhan euy. Hukum tindakan, are hukum tindakan teh setiap keluar getih maka dihukumi haid gitu. Setiap keluar getih maka dihukumi haid. Hukum tindakan. Setiap keluar getih maka dihukumi haid. Atuh ti jam 10 ka jam 11 ka jam 12 teh teu aya teh getihan pisan. Teu aya teh getih. Parat tapi ka jam genep enjing-enjing deui teh getih sampai jam genep AM isukan tanggal 2. Berarti otomatis jam 10 nu kamari ya, nu tanggal hiji. Ka jam 11 teh kosong getih teh getihannya. Jam 12 aya getihan, jam 13, 14, 15 nepi ka jam genep enjing-enjing aya getihan. Maka karena jam 11, jam 12 sampai jam genep enjing-enjing teu kaluar getih, maka hukum tindakan bagi awewe eta naon? Hukum suci. Hukum suci. Naon hukum tindakan? Hukum suci. Anu konsekuensina naon hukum suci teh? Wajib salat, wajib puasa lamun bulan puasa. Gitu. Kumaha cara nyucikeunana? Atuh itu wajib teh kan kudu adus henteu, teu kudu adus. Kumaha carana? Ukur cewek we anggap eta teh cai ompol. Anggap we kitu. Paham? Paham teu? Gampang atuh nu kieu mah. Pokona naon? Ketika keluar darah, hukum tindakan naon? Haid.
hukum tindakan head. Tanggal genep nepi itu sebenarnya jam 4 jamnya 10 7 kali 4 24 tanggal 7 nepi ka tanggal 7 gitu terus keluar geuting teh di tanggal hiji nepi ka tanggal 7 teh akur di jam genep sampai jam 10 7 kali 4 24 jam. Maka di tanggal 7 keluar darah nepi ka jam 10 AM ya. Bisa dipastikan kamari tanggal hiji teh 4 jam, tanggal 2 4 jam, tanggal 3 4 5 genep 4 jam. Pas tanggal 7 akur ya keluar darah seberapa jam 4 jam. Maka dipastikan tanggal 7 teh wanita tersebut seorang haid. Seorang haid. Otomatis rangkaian ibadah netos dilakukan kurang sarua urang ini tara dipake itu dapat dia teh perasaan tara dipake lumayan ya. Nah kudu bari nangtung juga. Maka otomatis ya rangkaian ibadah di tanggal hiji sampai tanggal 7 lamun urang melakukan sholat, lamun melakukan puasa, maka hukumna gagal desa. Tapi tetap diganjar, tetap diganjar. Ayeuna urang kieu masa pang aksar, ayeuna akol. Akol hede sabaraha 24 jam. Galib sabaraha genep atau 7 hari. Aksarna sabaraha 15 hari. Jumlah hari itu sadayana 30 nya. Teh hiji. Maka otomatis aya akol head 24 jam, aya galib head genep sampai 7 hari, aya aksar head 15 hari. 15 hari. Contoh ya. Lamun leuwih ti 15 hari disebut naon? Waktu pemisah antara head ka head di sabaraha hari? 15 kan. Kan 15 aksar. Aksar teh 15 tambah 15 sabaraha? 20 berarti pembatas antara dua head itu sabaraha hari? 15 hari. Ya, kudu paham. Ana urang nyin contoh. Amun plus berarti naon keluar getihnya. Plus. Tanggal hiji sampai tanggal 10 keluar getih. Tuluy min, amun min teh berarti aya getihan. Saat. Seru ubuhan ieu teh. Tanggal 11 sampai 20 keayaan. Tanggal hiji sampai 10 keluar getih. Tanggal 11 sampai 20 teu aya kan min. Tanggal 2 hiji sampai 30 aya. Mana nu head, mana anu suci. Hiji sampai 10 keluar getih, 11 sampai 20 teu keluar getih, 2 hiji sampai 30 keluar getih. Mana anu headna? Ya berbicara tos 24 jamnya, berbicara tos 24 jam. Mana anu headna? Mana anu headna, mana anu sucina? So, buruk. Tanggal hiji sampai tanggal 10 keluar getih. Tanggal 11 sampai tanggal 20 teu keluar getih. Tanggal 2 hiji sampai 30 keluar getih. Mungkin we kan ini contoh.
Kumaha? Lieuran kumaha ieu teh? Ieu nya pelaku head. Abi masa umur tengalaman, lain tengalaman. Naon? Ieu kudu apa ieu tak ari ieu dan tilu ieu kudu paham. Maka tanggal 1 sampai tanggal 10 naon? Head. Head. Maka tanggal 11 kudu naon tindakanna? Kudu aduh satu suci. Sampai tanggal 20. Berarti sabaraha hari? Ujug-ujug tanggal 2 hiji teh keluar getih. Ya, sampai tanggal 30. Kalau getih cukup poe deui. Iya getih tanggal 2 hiji sampai tanggal 30 getih naon? Istihadah. Kan ieu nage getih anu ngocor salila 15 hari leuwih istihadah. Ieu mah leuwih nabi 20 bisa wae gitu istihadah. Tebak-tebakan ya. Oh, tebak-tebakan. Tanggal 11 sampai tanggal 20 keluar getih. Tanggal 2 hiji sampai 30 keluar getih. Mana nu? Iya. Udah apa ya? Pemisah. Udah hiji di bawah itu pokoknya di bawah. Entar ada angin ya. Pemisah. Nah, paham ya? Jadi 2 kilo 4 ya. Kuncina iya. Jadi 2 kilo 4. Sebenarnya kuncina. Diberi duit ketemu duit tapi naik. Sakit. Tuh, tanggal 11 sampai tanggal 20 teh keluar getih. Tanggal 2 hiji sampai 30 keluar getih. Ieu mah geus kajawab. Hiji sampai 10 head. Tanggal 11 kudu adus. Tanggal 11 sampai tanggal 20 teh keluar getih. Tanggal 2 hiji sampai 30 keluar getih. Maka otomatis di tanggal 11 sampai tanggal sabaraha? Sampai 25 benar tak? Ngerti tak? Tanggal 11 sampai tanggal 25 ieu teh naon? Suci bayana tuhroin. Pemisah maksudnya suci bayana tuhroin. Pemisah antara head. Kan pemisah antara head sabaraha hari? 15 hari. 11 ka 25 sabaraha hari? 15 hari teh. 15. Otomatis ieu teh kan pemisah antara dua head. 11 sampai 25. Otomatis darah anu keluar di tanggal 2 hiji sampai 25 darah naon? Darah naon? Darah fasad. Sanes darah ya? Darah fasad darah seombol gitu. Tah anu headna hitungan head pertama di tanggal sabaraha? Di tanggal 5 genep 2 5 genep 2 genep sampai kehitungan. Paham? Mudah-mudahan Pak. Ini orang contoh ekstrim ya. Oh, bim salah bim, abrakadabra. Tanggal hiji sampai anggar nih abrakadabra. Tanggal hiji sampai tanggal 5 keluar dah. Ada rumah mau satu-satu. Tanggal hiji sampai tanggal 5 keluar darah. Kira-kira apa? Tanggal hiji sampai tanggal 5 keluar
darah. Tuluy ti tanggal genep min sampai tanggal 20 aya. Ini siapa yang dulu bersih ya? Kata tinggal lipat makan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah. Di tanggal genep min sampai tanggal 20. Tuluy tanggal 21 sampai 30 keluar darah. Mana nu head jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah, tanggal genap sampai tanggal 20 keluar, tanggal 21 sampai 25 keluar deui. Laki membayar dengar ti tidak pengalaman. Berat. So, tanggal 1 sampai tanggal 5 naon? Di tanggal genap hari sabar hari? 15. Genap 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini tadi salah benar sih. Salah. Ya. Di tanggal genap sampai tanggal 20 saat. Maka iya naon pemis. Iya tanggal 21 keluar getih dan berarti iya dihukumi head. Pinteran awal we. Salah keputusan aja lo. Oh, udah cek lalaki teh. Terlalu aing. Ya, uang yang cantik. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, genap 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salah selintir. Mana nu head? Mana nu head? Mana nu head? Di keluarga ti sadayana ya. Maksudnya tapi tanggal 15 keluarga ti. Mana nu head? Hari mana wae nu head? Mana? Hari nu head itu mana wae? Tanggal 1 sampai 15 kabehanana imah head atuh. Kabehanana head. Kabehanana kan masa aksar head sabaraha hari? 15. Anda mau ngucur terus kan? Ai selanjutnya kan head kan ada anak kayak keluar dari KS1 keluar dari sebenarnya hari berarti tetangga 15 pakai dihitung kan 1, 3, 5, 7 kami anak lain. Mudah-mudahan Pak gitu. Angge bakal ngartos lah nyarira bakal ngartos. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya peryo gitu istri
di fotokopi moal bro gitu hah magat bade moal bae teu kudu da tu wajibnya pelaki mah ya itu bisa bade di fotokopi mah mangga teh sok tapi singa hoyong nu bahasa Indonesia na aya ieu uyunul masail ieu teh di fotokopi mah bisa bade meser hargana teh 17.000 di Shopee teh 17.000 teu dibatikeun nya gua abi saharga satokona 17 si bade gitu 17.000 admina we 10.000 admin saya aya teh di kobong istri nu kieu iya baca heula we tah supaya kusaha we kusa orang bacakeun ade-ade kitu we bacakeun doang sebelum tidur tah maca kitab